Mak, Nah, bade ke mana, Mak? mereka kebun. Bade ke kebon, di mana kebon Mak? Ah, ini tadi Pak di Tonggo. Oh, mohon mangga wilujeng, Mak. Oh, ya. Duh, sengit gula ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, Ji. Terasa, hah? Ngopi, yo mah nawaran kopi terasa gitu teh gulana. Aduh. Muragan mun. Wah, aya 15 kilo na merenang. Sapoe. Hah? Sapoe. Emang sapoe? Wah, Kunaon masang di kamera? orang jual lah ke Jokowi. Tuh. Yang gitu nya. Terasaknya. Heeh, yang Kayak gitu. gitu tuh. Teh sapoe-nya. Untuk ada ruahan namanya. Udah angin, Bang. Mau totong kia aja. Oh, dari sisi marahnya. Oh. Kan kita makan mah mau aku tuh kesini. Minta pan keur viral teh geuning ngarannya di daerah Sukabumi teh geuning anu nyeun gula Lalu memakai pakai. make batu teh jerona. Kita akan buktikan sahabat. Padahal mah ke keseluruhan Sukabumi nya. Kayak oknum biasa lah gitu. Karena ekonomi lagi sulit. Jadi berbagai cara dilakukan lah gitu. Bebas-bebasnya gula. Mau matak kuntung, mau matak seubeuh jinya. Tercemar ya, heeh. Beunghar moal. Moal matak beunghar kikituan teh. Lama makan ribu mah enggak. Seetik orang mau di anak keberkahan. Tah gitu. Koi bakaran aja banyak banget. Cakarannya orang-orang. Ku awi, cenah dimanfaatkeun awi. Itu seberapa tangkal, Ji? 30 tangkal. Oh. 30 tangkal. Kita akan tunggu. Jadi sabaraha ganueun jeung sabaraha kilo kira-kira. Tak ribu katanya ada banyak. Ripo kumaha, Ji? Berarti 20 tanggal menang sakieu ya. Ripo teh nu di bawah ripo gitu. Entong di bawah ripo, Haji. Mun 5 ganu, paling 7 kilo setengah. Mana ya teh? Lamun jadi 5 ganu. 7 kilo setengah kali 13.000. Ya, 15. Waduh. Kurang lebih 100.000-an lah meureunna. 100.000 sapoe jinya. Kali 30 poe. 3 juta. Cuma tak mamatak mahinya, Ji. Tapi alhamdulillah masih kena ayam meureunna lah pendapat. Daripada henteu pisan. Heeh. Sudah pada mengke naik di mana. Ya. Tapi anak maging semulai geuning pararanen, Ji. Lebu. Yang saware. Aduh. Haji mah can panen ya. Leng ya tempat peot. Lagi pewatnya. Peot tuh. Aduh gagal kadiena pas beres naikna aduh. Lamun can mah meureun di video Ji, di kamera kurang Ji. Heeh, tuh. Eta teh masih kena meotan keneh Ji. Tuh. Jadi beliau adalah Haji Romri ya, sahabat tuh. Tukang gula. Ini mah gula kelapa, bukan gula aren. Hah? Orang laporkan ke Prabowo. Lain mun hayam keur nyakeun asak nih.
Kumaha Ji? Cara gitu deh itu nah. Jamatan. Oh. Nah, cara gitu deh, ngan di aya nama direhabilitasi lah gitu, di rehab. Padahal kamari mah geuninganan selingnan oge nya. Aduh, geus kararitu. Enak tambah enak. Hah? Ini tambah. Halus cenah mah wawag. Oh, maksudnya ditambah di bus. Ditambahan deui ya gitu. Pandi cor ayeuna nama. Heeh, kamari tihangna pan geus koropokan tihangna oge. Ayeuna nama halus. Sempet kurang teh dibikin video eta teh. Nyeun video harita. Heeh. Pancen kamari mah ieu nya diajukeun kamari ku ieu cenah nya. Saya tarik keduaan jeung belah dia tuh. Jamatan total Heeh, ripuh atuh da eta mah jamatan kapake Ji. Jamatan lewat mobil. nah kan meureun. Tapi lewat mobil mah wah ripuh. Pramiliareun cegeun heungeut barang Oh. geus dietakeun. Tapi- Jeung Lurah Budi, Heeh. pentas Moal mah duit ku sakoper moal Ji. Kudu saemer mah nya. Jembatan Curug Banteng alhamdulillah sahabat sekarang sudah direnovasi. Yuk sama Haji ini teh yang bikin gula. Karena kemarin teh ada yang viral katanya gula pembuatan dari Sukabumi dalamnya itu batu ya. Kita akan buktikan. Tuh. Gula pakai gula ya. gula atau kopi, so kopi plus. Oh, kopi ABC Plus. Jadi emang ngagano gitu jinya. Lancar ya. Oh, heeh. Jadi biar cepet kental gitu. Pemakai itu jadi masalah masalah. 30 tangkal kok jadi segede kieu nya Ji. Aduh. Tadi ya cenah tarja. Eta alat naon deui eta alatna? Pangerok. Loba alatna tuh jangan salah. Loba, ini dak mah kita. Jadi mana berapa 20.000. Tadi itu sakieu jinya. Aduh. Peot mana ge? Ji krisis kieu sabaraha bulan Ji? Kayak 5 bulan mah. Encan ya. Krisis kieu. Bisa barang halodo. Itu perang lodo. Bisa barang sumalodo meureun nya krisis na teh. Oke, Mas Rowi 5 bulan. Sabarang ripuh he meureun bisa barang eta nya pare ieu teh beasna naekeun hargana. Aduh, perubahan Biar cuaca. nyamut geningan. Heeh. Panur gararing deui. Heeh, gitu. Nyamut deui. Didinya mulai hancur. Gararing deui itu pas eueur kita enak pakaya. Ayeuna hujan kudunya disambut deui. Ayeuna sagalangan bukan. Karena gula lagi jadi ripuh nya. Aduh. Udah apa areuleun pan? Oh, leungeun. Heeh. Kemarin Oh, leungeunna teh itu na cupatna meureun ngaletnya tuh yang ada di atas. Tuh. eta. Ngono repona. Anji. Kayaknya bakal suka tuh. Oh, kusuluh kayu bakar. Kayaknya ada. Oh, untung teh Haji mah tegalna lobanya. Ngebas suluh teh lah babadan suluh. Karena dijual kain dituaran pakai sulit. Kumaha lah gitu. Manfaatkeun lah itu boga tegal mah. Paling-paling mau seluruh batu. Mana ge? Teu boga suluh mani mau kan baturnya Haji. Iya, kenangannya kapan, Pak? Oh. Kalau lagi lobang, Coba kata Naon? lamun tadi kita lihat apa gitu. Heeh. Apa saya di sawah mere tapi sul saya pakai. Ya gitu. Nah, ini kalau kalapan. Ini waktu dulu mah. Nah, maaf, maaf. kenapa tapi manaan? Pakai minyak can dia tanah. Ah, udah sangkanya udah kemarin Oh. merenang.
Ji padahal mah langsungnya karena ieu nakeun. Naon? Karena ieu nakeun. Awas tuh. Dan kapret-kapretan. Henteu cara eta di gitu. Itu panas. Itu dia Oh. pada aya apanya kelah. Enggak tanya. Kamu lihat sarwana. Adanya ti Banten urang. Oh, nyatu jadi apret-apretan. Ya wadahan. Ji sakitnya seberapa kilo itu sih sakit teh? 2 kilo mah. Moal. Malahnya sekilo lebih meureun. 2,5 kali. Oh, 2,5 kilo kurang lebih 1 kilo lebih meureunnya. Tina saeta. 8 kilo teh jadi 10 kilo. Enak banget dengan sapoe. Apal nu kieu mah. Jadi 5 mah hari ini nya. 5 mah. Sudah jadi 5 7 kiloan. Jadi Itu kan masih ada jadikan di. Itu stok tuh. mana apa kamari dijual 2 kantong. Seberapa kantong? 2 2 kantong kamari teh. Seberapa kilo 2 kantong? 20. 20 kilo. 20 kilo mah 260-an gini nganannya. Ah iya tuh. Potong obat gula. Obat gula. Jadi genep kantong kan. Ah moalnya jadi tang genep mah. Oh, 7 kiloan teh. Bener prediksi haji tadi 7 kilo. Kurang lebih 7 kiloan. Dan saya mau kowe ya. Ji geus beak sabaraha? Hiji ya Ji, nu kieu Ji. Penggorengan. Nyadap. Heeh. Wah, beak sabar hiji. Ada awet merenya. Ti mimiti teh. Baheula mah teu nyada. Hmm. Sedang bangkrut. Heeh. Kumaha Ji dan yang mau berputar. Sedang bangkrut nyada. Terus. Jadi bakal lama sok melian gula gitu ya Ji. Diwaris ku kolot perusahaan. Bangkrut. Adi nu maju keneh nu boga mobil. Baru beli mobil. Kan mah Ji. Sabar Tapi Ji, lamun make batu segede kieu kok jadi 10 mah nya. Hah? Kalau mau batu baterai mah kapan? Heeh. Soalnya setengah teh teh nya. Heeh. Tuh. Kuat dari 7. Aku sampo ya tadi. Eish. Dah. Tapi panas oge. Tuh, jadi Panas. untuk keseluruhan orang Sukabumi gulana dan mau pakai batu. Ini mah murni. Murni semua tuh.
Itu tuh. Jadi hanya oknum saja itu mah yang di dalamnya pakai batu terus diangkat ke ditu sini tuh. Kagaringna sabaraha jam ieu teh Ji? 2 jam garingnya. Nanti kalau keluarkan. Tuh. Jadi 6. Sakieu teh kurang lebih 1 kilo. Jadi 2 kilo teh 2 kantong teh 3 kilo meureun nya. Henteu. 2 kilo setengah. 2 kilo setengah, 2 kilo. Kurang lebih. Ini teh 2 kilo setengah. Sok dihitung. Mau jauh itu 7 kilonya. Aduh. Gagal deh tinggal proses ngalana ieu. Tina lahangna. Gitu. Ya serempotan tadi. Gagal lambat ka dieuna. Tadi kan ngerihan. Akibat namanya dak masuk kan. Kita jadi di prosesnya Bang. Siap. Dari haji mah baheula teh henteu ieu nya teu nyadatnya haji mah nya. Tuh. Jadi pangepul lah meureuntina namanya. Udah masak mulia. Heeh. 5 ton. Oh 5 ton. 5 ton dikirimna ka mana aja teh Ji? Ka kota. Ke Bandung. Oh ke Bandung. Bandung ke Sukabumi. Cina. Sukabumi dia yang 5 tahun. Ibadah. Iya, sama Jadi anu eta di dia teh dibulian ku haji kawe teh. Oh, alhamdulillah. Jadi ngaborsom lah intina nama meureunnya. Karena dari Mali kurang. Kan main Ji. Berapa tahun Ji? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ya. Luar biasa orang. Bukan aku aja loh, 50 orang. Jadi jatuh bangun. Beritahu. Dulu jatuh sempat bangun. Sekarang jatuh lagi insya Allah nanti ke depannya kan bangun lagi Ji. Mudah-mudahan dinya. Di sabarang ieu meureun haji mah nya. Ji naon teh? Budak neken teh meureun nya. Ah, di pohon. Oh. Repon seberapa puluh juta teh Ji. Aya apa 100 mah Ji? Ya, dengan duit 100 loh. 100 jutaan mah nya yang jadi abdi negara teh sahabat 100 juta Terjadi kendang. menjadi TNI. Tapi alhamdulillah berkat kana gula budak yang jadi tentara oge dilaksanakeun cuman teu jadi unggul aja nya oke main yang penting mah geus pernah ngalaman lah gitunya. Terjadi. Banyak juga yang ngomong cenah yang jadi abri yang jadi polisi teu make duit wadul keur make duit ijinya. Ya jadi tanam duit 80 juta jadi mantap. Tipu. Nah, itu. $80 juta teh apaan? Lain duit saeutik jang orang kampung mah. 87.500. Oh, 87.500. Deket karena 100 mah Ji. Kurang 2,5 juta. Duit. Aduh. Waktu diatur dirancang. Masih budaknya goreng. Duit 100 juta teh hasil tina ngagula tuh sahabat. Alhamdulillah dulu mah ngagulana haji teh bagus lancar. Semenjak ya saat itulah mudah-mudahan haji bisa naik lagi sahabat ya, bisa bangun lagi. Jadi ini teh lokasinya di daerah Cimahpar Kalibuner gitu mah.